Menteri, Naon? hari mang mana kemana? Wah, kitchen balik orang mah hari wah, euy. Teuing da ono. Mana geus apa can? Mang Bah. Nah, ka dieu. an kumaha caritana ieu teh? Urang karena gemberna hati mah euy. Kumaha? Demi Allahna. Ini ti Bandung tuh balik. Urang disangka bangsat, Bah. Disangka bangsat urang. Eta ulah sok ngabohong di teh. Urang teh beuh da tepuku urang teh teu nyaho. Urang teh pan asok teu kuat hayang miceun ka WC di Transmart. Teu kuat urang teh ari keluar urang teh di Transmart kalah dibangsatkeun ku ibu-ibu. Pajarkeun mau kantong nu harga 50 juta cenah. Di jerona teh aya emas batangan. Aya duit cenah 8 gepok. Urang cenah pajarkeun Rumah sa eta teh. Tuh demi Allah orang apa? Orang teh dibawa orang teh ka ieu ka pos satpam. Orang teh kus pos satpam nu kieu. Sok siang aku. Ada orang teh teu rek ngakuna teh da orang teh. Da sidik teh Rumah kumaha atuh jadina? Urang eta euy gompor we cicing we kieu urang teh kieu datang we salakina si eta si goblok teh tah. Si ibu eta datang. Naon cenah ieu Bu? Naon? Ieu cenah Bapak. Ku si ujang ieu cenah tah di bangsat cenah kantong ibu cenah. Urang teh ngadeng dewe. Tapi cek salakina teh geura. Aya cenah kantong ibu mah cenah dina mobil. Liburan eta meureunna. Atuh kumaha atuh harga diri eta teh? Harga diri, urang mah mertahankeun harga diri, Bang. Laporkeun. Aslina Apa kena beget eta rupana ibu-ibu? lain, da urang di bawah heula urang teh. Bawah Heula. Urang teh mertahankeun harga diri. Teungeun Bu ieu cing teh bisa dituntut maliknya cing teh pencemaran nama baik gitu urang teh. Aya undang-undangna pasal. Urang teh dibawa we ka restoran, Bang. Alhamdulillah cenah teh. Sugan we atuh aya mere santai saeutik mah. Duit ke teman-teman. Ka restoran di Yupo tuangeun loba nya bara Itu ujak ajak. tuh da urang teh nyaho. Urang teh Eta senang mah jay. ngopi we kieu cek si ibu teh nya. Iya deh cenah maaf ibu ya. Mere bapak urang teh ces duit. Naik. Sagepok keolaana. Oh, biar keluarga diri bisa sagepok. Keolaana. Teu ari Pak. Gak mau Bu, saya itu kalau gimana kalau saya nanti digebugin sentinya sama satpam itu. Mere deh Bu si Buna teh 2 gepok. Tadi mah Indonesia we ngomong teh. Orang teh lamun mere 4 gepok mah erek we ditarima lumayan. Bisa. 3 gepok, 4 gepok, dicokot kurang deh. Pokok eta duit. Dicokot. Tempatnya dicokot. Gobrak teh dinyari dihudangkeun urang ku pamajikan ngimpi jadi. Ngimpi. Ngimpi.